Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun pidangan carpon alit majalah mangle yasana simkuring dina judul Lalajo Dangdut. Wilujeng ngadangukeun peuting nu dianti-anti kusakabe warga Cibangban dumeh di lapangan teu jauh ti pasar bakal aya raramean hiburan dangdut nu biduanana ti dayeuh. Acara dialpukahan ku pausahaan rokok kerete gawe bareng jeung Karang Taruna satempat. Tiburit keneh Gaga nuges ninca kelas genep di Sakola Dasar Inpres janggian jeung batur sapangulinan rek lalajo. Hilmi kade engke peuting sampur ka imah uwingnya cek Gaga. Hilmi umurna 1 tahun punjul ti manehna imahna pahareup-hareup. Siap uing mah geus boga bekal yang jajan peuting pamerekan enden. Pokna Agul bari ku siwa leungeunna ngaluarkeun duit 50.000 tina saku calana pondokna. Gaya euy gede bekalna ceuk Gaga bati kabita we lantaran manehna mah can tantu dibere duit sakitu. Teu boga lanceuk nuges gawe sanggeus budalan ngaji. Gaga mulang heula ka imahna ngurihit ka indungna menta duit. Indungna nyereng tapi teu burung mere 5.000 perak. Sabot jeung Hilmi keur lempang mapaigang Pak Amprok jeung bapakna Gaga. Gaga namprakeun dampaleungeunna menta jatah sugan jeung sugan katambahan. Tapi bapakna teu bogaeun duit. Acara geus dimimitian. Teu kungsi lila biduan geulis ngahaleuang luhur panggung. Gaga teu hayangeun nempo anggur panonna mencrong kanu daragang kadaharan. Manehna kumeta hayang meuli tapi inget kana doorpres tina kupon rokok nu disayagikeun ku Panata Calagara. Hadiahna mata ngirut kanu datang aya payung, kaos, anduk, jam dinding, rantang, tiung, sendal, panci, termos, kipas angin, magicom. Malah hadiah utamana TV digital 14 inci. Atuh rom nu mareuli rokok da dina bungkusna napal kertas aya tulisan genep angka nu dina panungtungan acara bakal diakurkeun jeung nomor dina masing-masing hadiah. Gak, urang meuli rokok yuk. Hilmi ngajak. Tuluy buyung jang didin tur basit sapuk rek mareuli. Harga rokona 10.000. Sirah Gaga gideung bari ret karena duit nu keur dikekeupeung. Salambar 5.000 bari lecek. Nu merena ge bangun teu ikhlas. Ayo atuh ceuk buyung bari ngagugunyeng. Tapi Gaga deui-deui gideung. Malah ngajurungkeun kabeh sobatna meuli rokok. Tur manehna mah rek ngadagoan wae diuk hareupeun toko nu nutup ting kebanana. Biduan pilih genting ngahaleuang tayak hareureuh dipirigu musik nu kadenge genah kana ceuli nu daragang beuki sumanget lantaran jalma-jalma narambahan jual-jual marawa budak leutik nu harayang jajan. Teu kungsi lila Hilmi jeung Nuliana ting torojo. Leungeunna ngeupel sewang-sewangan bungkusan rokok. Cenah rokok nama rek dibikeun ka bapakna
aya oge nu rek dibikeun ka akina atawa emangna. Hilmi mah reka lanceukna nu mere duit. Laju maranehna mukaan kuponna bari gede harapan. Harpan bakal menang hadiah. Gaga keketeyepan ngaleos ka imahna. Blus ka kamar hareup. Nyampak indungna keur ngagoler geus tibra. Diguguyah ku Gaga. Saheulaanan indungna ngulisik. Laju gigisik panon. Geus kitu muncereng bari nahan tunduh. Ngarasa kaganggu. Gaga ngurihit minta duit deui. Indungna satengah ambek ngalungkeun 5.000 tina saku dasterna. Gaga keluar imah bari jigrah. Teu kanyahoan ku sobat-sobatna. Gaga muru mobil rokok. Geus meunang mah manehna balik deui ka imahna. Nepungan bapakna nu keur jongjon lalajo TV nu gambarna geus rume. Song rokok diasongkeun. Ari kuponna mah dibawa deui ka hareup. Nepungan deui sobat-sobatna. Manehna teu betus geus meuli rokok. Jempe we. Tabuh sawelas peuting acara meh lekasan. Nu ngarep-ngarep hadiah mah ngadaragoan. Da, atuh ari geus tuluh mah mulang we. Ari uing jeung buyung jang didin basit mah apan rek ngadaguan diwawarkeun hadiah. Sugan we atuh menangnya. Ceuk Hilmi ka Gaga. Tuluy ret ka jang didin basit jeung buyung. Nu dirareret arunggeuk meh bareng. Sirah Gaga gideung. Tina panggung mimiti diwawarkeun. Nataan nomor-nomor nu akur jeung hadiah. Mimiti tina hadiah nu pangmurahna. Saban aya nu meunang, penonton ge sarurak bari emprak. Hadiah meh imeut. Katara kabeh sobat Gaga ngemu rasa hanjelu sabab nomor dina kupon bogana taya nu cocok. Gaga mah kalem we. Samalah katalar kabeh angka bogana. Kupon dipesakan. Nepi ka wawaran hadiah utama. Panata acara jajak kasep bangun ngahaja ngarah penonton penasaran. Tuluy we ngajak heureuy. Dilila-lila deui. Hadiah utama luyu sareng kupon hadiah nomor 2 4. Ceri Gaga rancung-rancung sabab 2 angka eta persis. Hilmi mah langsung kuciwa. Kitu deui jang didin. Tinggal basit jeung buyung. Gorowok deui panata acara. 8 0. Dada Gaga ratug sabab 2 angka satuluyna cocok jeung angka kupon bogana. Buyung jeung basit barageud laju maralikeun awakna. Mangpret nyusul Hilmi nu geus ti heula ngabecir. Gaga nyorangan. Gorowok deui panata acara nuluykeun maca 2 angka panungtung. Pokna genep. Dada Gaga ngaranjung. Bari gede harepan. Laju angka nu panungtungna digorowokeun kana mik bari panjang kacida. 5. Teu sadar awak Gaga nu satadina cingogo dina batu semet dada ngajreng laju lumpat ti paparetot muru panggung. Dibarageakeun kudu aya di luhur panggung. Song kupon diasongkeun.
sakara saumur nyunyuhun hulu. Gagak mah naik panggung bari dilalajoanan teu sirikna tamplok ku jalma salembur. Gagak baris nampa hadiah utama. Tuurna nyorodcod. Rasa atoh jeung era pagalo. Bapana diangkir ka panggung ku panata calagara da kudu neken. Geus kitu mah tipi teh disuhun dina sirah bapakna. Dituturkeun ku Gaga nu ditukangeunana dialabringkeun ku bapak-bapak, emang-emang jeung aa-aa. Nepi ka imah indungna kahudangkeun ku nu ayeuh-ayeuhan. "Mak, Gaga menang hadiah TV, Mak." Pokna Gaga jigrah tureueus. Indungna nululungu keneh hare-hare. Percayaeun sote sanggeus TV hadiah ditunda pagigir-gigir jeung TV saukuran tapi model tabung. Tur geus remen diomean. Cag, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.